Duh, carangkel kieu ya, leungeun. Kunaon atuh Duy? Carangkeul sidikan kerai ieu teh leungeun teh. Pariksa atuh Duy. Geus kamari ge. Kumaha cenah cek dokter? Heueuh. Cenah mah kudu kawin deui. Naha, kawin deui we atuh Duy. Eueuh, awewe-na kerai. Ngomongkeun naon, Kang? Iya, ngomongkan ucing sidok kae-kae. Sia garoroblog langan kieu teh sarwanana. Ada itu nyararin Kang. Kunaon mana ping? Gimana zaman dulu gitu? Heueuh ton. Tadi urang geus ti pasar meuli hayam. Kunaon gitu? Make jeung zaman dulu maneh. Tadi meuli hayam. Eueuh daging-dagingan acan. Pegang nya mahal. Emang sabaraha kitu ping? Hargana 40.000 mahalnya. nya wajar we atuh ping harga sakitu mah. Wajar kumaha? Nya begang, nya dagingan, nya mahal. Urang oge kamari ping meuli kamoceng 25.000. Bulu hungkul dagingan. Jadi taruh stres naji gitu gitu mah. Sian goblok. Ton, Naon si Awai? me apa si Dokrai? Ngiluan uji nyali, Nya apa lah tuai? tapi gagalnya. Tapi aneh sawai urang mah. Aneh kumaha, Ton? Ari ku jurig sieun melambaikan tangan. Ari tempo ngaca kesieun si goblok mah. Cek, kebeneran ka dieu? Di mana wae, Cek? Karek ketinggal. Pan sidik, ieu teh karek balik di Hong Kong hari akang. Paingan, ayeuna mah meni glowing, cantik membahana. Ah, bisa wae si akang mah. Matakna Kang, mending kene indit ka Hong Kong ameh loba duit. Urang ge hayang, Cek. Ka Hong Kong teh ngame boga modal keur usaha. Alus atuh Kang, ari boga modal jang usaha mah. Boga modal mah Cek 15 juta. Kan usaha kana naon anu menjanjikan. Gampang atuh Kang, neangan usaha nu menjanjikan mah. Usaha kana naon, Cek? Injemkeun we duit mah. Kayak pas lagu Maya pasti menjanjikan. Isuk sore. Aing bulan 30 boga baturan. Setengah giga. Ieu. Si Dokrai. Krai, ka mana maneh? Ton. Arek ka sekolahan, Ton. Dipanggil ku guru. Aya naon kitu guru manggil maneh? Lain, Ton. Guru ayeuna mah araneh. Araneh kumaha, Krai? Heueuh, Ton. Budak urang teh kan gelut di sekolah. Nah, bet urang nu dipanggilna. Ya heueuh atuh, Krai. Kapan sia kolotna? Heueuh, Ton. Emang urang kolotna. Tapi lamun budak urang gelut mah, urang tara ngamanggil guru. Poe Krai, ngobrol jeung sia mah sebagai lona juga itulah indit ka guru. Wah, ini ke sekolahan ah. Jor wae sia anak ieu. Panggil we guru. Dasar setengah giga. Ton, keur naon euy? Krai, ieu keur ngalian motor. Motor naon, Ton? Motor Vario, Krai. Kira-kira sabaraha nya hargana? Mun teu salah mah kana 25 jutaan, Ton. Ih, mahal jeung Krai. Hayang anu murah mah aya sia, Ton. Mana, Krai? Hayang sabaraha? Ah, murah. Hayang 7.000. Nah, murah gitu, Krai. Emang murah Vario mah. Aya, pahit goblok. Aing mulai nean Vario.
Doi, isukan orang dek cuti 2 poe mah. Nah hari kamana wai? Lajeng cuti 2 poe. Kawin heula tuh doi. Awewet mana? Anu daekeun kawin jeung maneh atuh. Pan anak maneh doi. Kumaha budak aing mah moal dikawinkeun jeung maneh. Nahan doi, sakitu kasep kieu teh doi. Pan budak aing mah kerek oge kelas 3 SD, teh belegug.